Haji Bana, mana yang sapan can? Apa naon dol? Si Elis, jeung si Iwan, dek kawin. Erek kawinnya? Heeh, dek kawin. Dipikir-pikir mah dol, maaf beneran. Tapi beneran kumaha ban? Ayeuna ayo si Lisna play good. Iwana playboy. Engke anakna kumaha tak pikiranku didinya. Nah, orang kudu mikiran sagala. Kok orang lieur. Coge pikirkeun kumaneh dol. Ayeuna awewena play good. Ayeuna si Iwana playboy. Meureun anakna teh engke jadi play group. Haji Bana teh sigara lieur. Kunaon coy? Siga anu sedih gitu. Iya, Mang Haji. Abi teh nuju Pak Ade sareng si Euis. Kunaon deui? Mohon Mang Haji. Pasti aya we pasti ana mah. Tah nami lagi kahirupan Mang Haji atuh. Yuk. Pedah kunaon gitu coy? Nya pada abi teh bacok Mang Haji. Coy. Mana mah aya-aya wae. Naon ari bacok teh? Bacok teh bocokor Mang Haji. Wajar ari kitu mah si Eus ngomong ka maneh mah coy. Nya wajar mah wajar atuh Mang Haji, tapi abi asa nyeri hati ku cara si Euis kitu teh. Nah. Ari kitu teh cirina maneh teh geus kolot. Kolot kumaha ya Mang Haji? Tah. Lamun teu nyari hate nyaet nyeri cangkeng. Lieur Mang Haji Bana. Coy. Tuh tingali anak Haji Asep sararukses. Ini asa bunga yo. Mang Haji mah ningali anakna teh. Sukses kumaha ya Mang Haji? Hai. Sarukses tuh. Aya anu jadi dewan. Aya anu jadi polisi. Aya anu jadi dokter. Rek teu bangga kumaha tah anu jadi kolotna. Nya alhamdulillah tuh Mang Haji hari kitu mah. Nya tah kitu. Rek teu jadi bangga kumaha eta budak. Sarukses kitu bisa ngaharumkeun kolot. Bisa nyenangkeun kolot. Bangga tah Haji Asep teh ku jadi anak teh. Ngana BG hoyong Mang Haji ngabanggakeun, ngaharumkeun kanu jadi keluarga mah teh Mang Haji BG hoyong. Anda kita selieur Mang Haji. Lieur kumaha coy? Iya Mang Haji, ngana bete lieur Mang Haji teh bingung. Bingung ngaharumkeunna make doni atau make molto Mang Haji. Goblok sih. Coy. Ya Mang Haji. Naon maneh teh indit ka Brigit? Lagi ini kabeli kumaha ya Mang Haji. Motor lagi bensinan. Oh bensinannya. Nya Mang Haji, naon ka bensinan Mang Haji? Ah, moal Mang Haji mah. Rek bebeja we ka tetangga bahwa motor maneh teh bensinan. Wah, itu aja mah.